deuk kumaha kaharep wallahu a'lam. Akibat liberal teapos ieu tah teu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarap tahun 2013 delekeun tahun 2020 kaharepna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam. Ma min zamanin illa ba'da syarrun kuari kake beuh tahun hareup leuwih parah. Buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV di lah hitam putih krenyek tuh akian mah geus saneuleuna. Geus beres, beres pokona mah tutup. Nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus disetel-setel aman. Kuari kaduhung kaliwat langkung anta nyembah kayang agung. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Wallahu a'lamu bimuradihi. Qad ja'akum teman-teman tegain sira kabeh basairu apa pirang-pirang hujjah. Jajun tegese pirang-pirang hujjah min rabbikum saking pangeran sira kabeh faman absara maka sapa man iku ningali yaman ha ing hujjah fa amana maka ngimankeun yaman fali nafsi absara maka manfaat kadue awak yang man absara tegese ningali yaman li anna thawaba yusari lahu kana satuhune ganjaran ningali yaman ikut tetep manfaat kadue man wa man amiya andalan uti sapa man iku buta yaman ana saking hujat wa man amiya lan uti sapa man iku buta yaman anha saking hujat wadallah maka sasar yaman fa'alaiha wa baru idlali maka ikut padarat ing atas nafsu utawi petaka kasasaranan ya siman wa ma'ana lan oranana utawi ingsun alaikum ing atas sira kabeh ikut tetep kalawat kang ngaraksa roki ditegeskan ing amalikum kadue pirang-pirang amal sira kabeh innama ana nadhir pasine utawi ingsun iku kang memedeni tadi wa man amyal tasabba maniku buta yang mana saking absor atau hujjat eta wa kadzalika nusarrifu al-ayati wal yaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun wallahu a'lamu bimuradihi. Wa kadzalika lan hale kaya mangkono ai kama bayana tegese kaya oleh mertalakeun isun agung mazukira ing barang kang geus den tutur yaman usaribu mertalakeun isun agung nu bayinu tegese mertalakeun isun agung al ayat ing sake ayat liat tabiru derpon yen gawe contoh ya nas kabewan yaqulu Andarapan yang tangaral ucap ya kufar kabail kufar tegese pirang-pirang kafir fi akibatil amri dalam akibat perkara darasta atau darasta zakarta nutur sira ahlal kitab ing ahlal kitab wa pikiratin lan ikut tetapi dalam kirat madarasta ngadaras sira ay kutubal madinah tegese pirang-pirang kitab wong kang wis kaliwat kabeh wajita bihazalan tegas yang Muhammad bihaza kalawan ikilah Quran minazaking kutubal madin walinubayinahu lan repon yang tamertalakan isun agung hu ing ayat liqaum ya'lamun dua kaum kang weruh ya kaum kabeh
Walinu bayna ulan delapan yang tamertalakan isun agung ing mabayan atau al-ayat liqaumi ya'lamuna kada kaum kang weruh ya kaum kabeh Gusti Allah ngajelaskeun tentang dalil-dalil kamahakawasaan Allah diberi ayat-ayat ku Gusti Allah jang supaya yakin bahwa sonya bahwa Khaliq adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dimimitian kamari ku Gusti Allah nurunkeun hujan ti langit teh Gusti Allah kade ayat sanggeus Allah nurunkeun hujan kemudian dampak tina turun hujan nabat kulli syai breng jajadian timbul hararejol pikaresepeun mata hasil tina hujan timbul deui sisikian rantul lobakna luar biasa tina hiji siki jadi ranggeyanana pohara jasa ngentep nu rapi eta ayat maha kawasa Allah maha sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tina hiji pare jadi ranggeina pohara jasa rapi ngentep habam mutarakibah gandrung hiji jadi Masya Allah karim rapih jasa ranggeyanan tina korma hiji korma siki korma jadi ya Allah ya Rabbi tangkal korma hiji tapi buahna pohara rapihna ngentep buah korma hiji kalapa jadi tangkal kalapa mancungan cupatan jararadi buah Masya Allah rapih jasa ranggeyanan ieu kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat-ayat Gusti Allah anu ngajelaskeun langsung kadeuleu bahwa penciptana adalah Gusti Allah timbul kekebonan di kekebonan teh aya anggur aya kacang rentul berbagai-bagai bubuahan palawija anu mantak pirsepeun mata urang pikabitaeun sungut urang lemun di dahar eta bonteng manihara rejo kitu amis sigana mah timimiti bonteng nu leutik datang ka nu gede datang ka bakukulna rentul luar biasa bonteng teh kemudian aya bonteng suri wah geus marana nama bonteng tapi lain bonteng ieu bah istimewa jeung ayana teh deui lolobanangan bulan puasa bae bonteng suri di mana aya ngan di Tangerang doang aya bonteng suri Garut eueuh bonteng suri Tasik eueuh bonteng tapi di Tangerang mah pohara jasa ngaranna mah bonteng naon meureun ngan baheula kulantaran nu melakna bisuri terkenal udah jadi bonteng suri ya tah. Emang di Tangerang di Indonesia mah babari nyen ngaran teh babari sempat dibahas di dunia internasional. Di dunia internasional sempat dibahas urusan ngaran-ngaran di Indonesia. Di Indonesia mah babari jasa. Aya oncom diteuneun di jero comro. Eta babari jasa. Babari jasa teh geus pokona mah ngaranana teh babari jasa di Indonesia mah. Rempah-rempah dihijikeun digoreng bala-bala ngaranna teh padu bae Masya Allah aya kacang diasupkeun ka jero cangro
kacang di jero. Geus comro, geus cangro, macam-macam. Babari di Indonesia. Nyieun ngaran teh. Ya Allah Maha Kawasa Gusti Allah. Segala rupa ya, terus hewan-hewan. Ieu tanda Maha Kawasa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup geus Allah nyampaikan ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulah mangeranan ka sasaha ka Allah anu khaliqus samawati wal ard ngadamel langit bumi katut eusina. Disampaikanlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir disampaikan ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah kana seluruh perkara. Deket Allah teh ngan teu kadeuleu fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaik moal bisa dideuleu ku mata moal bisa dicekel ku leungeun Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Cukup geus ayat kabeh jadi ayat itu ya. Tuh tadi diceritakan timimiti turunna hujan, kemudian sisikian ditambah deh ku planet cakrawala timimiti panon poe lempang na panon poe surup timbul surup muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun Maha Kawasa Gusti Allah. Di samping eta aya bulan kulum fi falaki yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe berbagai planet anu lainna Samsun Syarok Mustari Zuhal dan lain sebagainya aya cakrawala teh aya falak-falakna kabeh berputar dina falak Maha Kawasa Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb urang cicing kuari di bumi ku Allah ditetegkeun bumina urang nu lempangna sanajan sekali waktu mah digideulkeun bumi teh Aceh buktina digideulkeun bumi teh Jogja buktina kamari ieu dilongsorkeun Garut kamari dibanjirkeun Bandung nu biasa banjir Jakarta 2000 Bandung giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ge sarua. Terus tata dina mah Tangerang mah teu pernah banjir. Kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah kayu tadi. Bere Tangerang. Wah, geus banjir teh hilip deuk ka mana. Henteu dibere banjir, lini gempa. Ieu teh peringatan nu aing ka manusia. Ku aing ditetegkeun ketika aing netegkeun ku aing digideulkeun ketika aing daek hayang ngagideulkeun ieu tatus sia ka aing jasiana ge bakal modar. Cukup Allah nyieun ayat-ayat cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah tinggal urang bae tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa mangeranan kene ka Maryam, mangeranan kene Tritunggal, mangeranan kene ka batu, ka patung, jeung sajabana. Padahal tanda kemahakawasaan Allah geus jelas jasa timimiti hujanna, langitna, kemudian planet-planetna, sisikian, bubuhan, paman dan lain sebagainya, panasna, tiisna dan lain sebagainya. Ieu adalah tanda kemahakawasaan Allah. Tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh. Mahal. Haji ieu poe Minggu bisa diuk di dieu mahal sanajan motifna mah macem-macem. Motifna mah geus kanyahoan lah ku kaula.
aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan ngaji aing nyilid, aya anu diudag-udag ku bang nyilid 3 bulan geus teu kaeusian, aya anu hayang nyaho doang coba ngaji kumaha aya cenah ieu mah ngan sakadar hitung-hitung rekreasi bae ngaji ja di satukangeun eta mah di majelis toba sagala beubeulian los. Aya anu memang bener-bener ngaji Allah nu maha uningan sok lempengkeun geura ka Gusti Allah, tanda kamaha kawasan Allah, sempurna ka kawasan Allah. Allah sebagai khaliq nu utar atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbir. Allah teh Rabbul alamin, dibaca ku urang unggal salat alhamdulillah sadaya puji tentu ke Gusti Allah, milik Allah Rabbil alamin. Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam, tapi urang terasa henteu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah. Urang mah deres sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan diurus ku Gusti Allah. Di luareun urang Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah. Isuk pageto pae tetap berhadapan jeung Gusti Allah. Urang mah kuari bersyukur sekali deui alhamdulillahirabbil qad ja'akum basairu min rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah. Basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate, berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate. Aya deui basor dijamakeun kana absor, cahaya kekuatan mata. Lamun basor dijamakeun kana absor mata berarti dedeleuhan mata. Lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dedeleuhan mata hate. Ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeleuhan mata hate. Sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir, basor dijamakeun kana absor ieu mah ngaranna alam sogir. Alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabelah dunia. Geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang. Alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang. Ketika hahalang ge dedeleuan urang geus sakapangdeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna. Ieu dedeleuan mah alam sogir kos kieu mah. Tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir. Urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang. Bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna nyesarwiti. Urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleu matana kadeuleu bibirna kadeuleu aya hunungan saeutik. Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang Karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu. Kabayang ku mata hate Karawang, Bandung, Surabaya. Ketika urang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate. Masya Allah karim. Alam kabir basirah teh. Eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan. Urang pernah ziarah Wali Songo, ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna. Bisa ku urang dibayang-bayang, alam kabir basirah mah. Pernah ka Madura, pernah urang ka Irak, pernah ka Iran. Urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak. Mata loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan. Eta teh keur aya di alam kabir nya. Keur di alam kabir urang di deuleu, "Hai, siap peureum tapi eta na hudang." Lalu ngomong.
Nyedekeun nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum eta horeng keur mukaan baju. Mata batin nama keur mukaan baju, mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antikna hudang. Iyalah basiro. Nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur. Mata hate urang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang. Urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh. Talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh. Kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerawang ka jero kuburan. Aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian ditendeunan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggel tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu. Nerawang urang ka jero kubur. Masya Allah ieu basirah urang. Sedengkeun urang yakin jasa saenggeusna tek pasang tataban terus ditutupan. Geus ditutupan dipincakan. Anu kamari ieu mah guru urang teh dimule-mule ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang. Nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti. Ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweuk ditincakan keuna padet. Saha bae ge kos kitu. Kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero. Beres ti dinya baralik kabeh. Nu milu ka jero kuburan adalah amal aing. Nerawang basirah urang ka jero kubur. Bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang. Bagus bakal nuturkeun bagus da goreng bakal nuturkeun gorengna. Mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi. Tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang. Ketika mata teh urang nerawang ka jero kuburan, masyaallah karim peuheur rarasaan. Tidinya aya masana datang ka kiamat. Wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar diberi tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi. Tanda deket kiamat teh kasir waladiz zina, tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya, nu mabok ambalaya, nu maling ambalaya, berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat. Hanya tanda-tandana bae lah. Tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hate urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Persis engke jelema teh siraru kal farashil mabthus. Siraru brang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul batakudul jibalu kal ahlil manfus. Eta lah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerawang urang ka masa kiamat. Tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif. Berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung di dinya mata hate urang datang ka dinya. Mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu. Tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang, kemudian alam kubur bisa diterawang, engke kiamat bisa, engke alam akhirat bisa. Tidinya urang kakarak ka diri urang, aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah. Aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif. Lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera, Kangjeng Nabi Idris boga bendera, Kangjeng Nabi Nuh boga bendera, Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera, Ibrahim, Musa, Isa, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera. Urang engke neuleukeun bendera. Ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal aya bendera eta cicing di handapeunana. Ulah neangan bendera Golkar. Silakan gitu. Silakan. Geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonan nu hartina
Iya bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah dek disadarkeun pokona awak aing dek ka Qur'ankeun titik aing moal beda boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat bae tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep sekali mantep ya masuk ke iluan kacah kici segala bendera Golkar segala puguh nyungsep ai sakola melos di mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya anak ka UIN nah terus atau hanya kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya dunia bagus los asal ikhlas baik anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika, kembangkan di dia ikhlas tapi bagus. Urang masa sekolah henteu. Puguh iuran ge make kusuluh banget. Teu naik-naik. Kuari teh sadar teu boga ijazah. Geus bae. Moal mimilu aing besi lah, hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang. Kamari ona orang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat ge kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek teu nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng ayo ki tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pemimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudnya ulah sembarangan bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu wallahu a'lam ya kahirupannya ge kos kitu kene di dinya aya ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang ulah kami milu abring-abringan sakola henteu naon teu nyana nu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah ye cenah kieu atuh moal maju teman negara lah urusan urang mah kieu moal maju terus batur bae keuna maraju urang mah milu wae moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah, cenah kararabet mal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta ieu duit-duit kana mah nih jualan toge. Anggeus beres deui, leteran teu laku bikeunan los. Beres mah. Ieu ban puguh jalur. Kudu puguh heula. Puguh heula. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkeun make kalkulator eta ieu demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teh akur atuh ulah dieu cenah ieu mah undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu mah cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana. Siapa yang menjadi presiden? Atuh siap aya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabeh. Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana? Hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia. Masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji. Jeunan munara ku aing. Jang naon cenah eta? Jang mantok-mantokkeun kiai beledug tadi. Ararese amat lah gitu. Baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu mulai mimilu nah cenah teu maju kieu mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir
nerewang urang ketika urang nerewang mata hate urang basiroh bari kieu bae urang di imah urang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah idinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur disengsarikeun nu mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kanyawan ku Abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau loli anda berarti itu beres ji ulah macam-macam sih tinggalnya tanda eta gosip ya keur cerita Basiro aing baheula jadi DPR persis orai koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh biasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro nerwang ka alam itu asan mulai tah urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro garang ya kari mun urang teh kalau kitu deh kumaha deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rarasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh sagala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing nyai keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling dizikiran lah eta mah urusan berkat sama urusan pang dorong jeung pang bubunga doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da sajeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dina barang aya pilkada
mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada asan aja nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakah ciki nu diimah teh cokot bae lah teu jauh da daun ieu tah masa pira mere urang mamentah teu naon teh aju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD yang moal salah eta teh kabelah dia nama haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceuri aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyeun proposal aingnya belah dieuna pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri aju teu bararatah ngaji ge teu kurang semangat aing lagi tah ieu teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina aja teu barataheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua hiji sahir nomor kedua asyir hiji tukang sihir teu ditarima teh mah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajeun urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang numantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaaruf aing nyaho mangkaning eta teh haram ikumaha basiroh urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin lagi hese jasa ieu nya nu ngeuna aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun di sidang nyaho eta mah duit perpuluh deuk kumaha basiroh urang tepi ka dieu Masya Allah basirah nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskeun basair nabi bana hujatun hujat berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas dina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate mimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang kanjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena mimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate didinya mata hate kuari bisa ningali nerwakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana pali nafsihi jang manehanana lantaran sawali anna sawaba yusarihi lahu ganjaran di deuleuhanana jang nyana wa man amiyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah
dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina leulem mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh falaiha madaratna jang manehanana wala petaka kasara-saranana jangan tinggal aya persentase kuari neuleuna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dia para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dia aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dia Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mah geus langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat itu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis tidak zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantap jasa kamantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakinna ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis giliran titah perang embungeun eta naon artina wujud kidam bako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidam bako perang siap malah sahabat nanyakeun iya Tuhan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidam bako kayakinanna istimewa anu kuari imimiti orok dipaun geus dipadaan wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujudna geus hebat kabelah diana oh istimewa woi dikembangkeun disapeker diceramahkeun titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit gitu becus naon hartina wujud kidam bako eta nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong-sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeridit keneh osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja kumaha atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkeuh kadinya henteu siap untuk merubah terus bae bidinya cicingna paeh rasakeun disate mentak lamun keur ngajabat paeh wah da banget geus aja atuh kudu kumaha ieu atuh urang mah kieu bae jarahat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyieun wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana anu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang neuk aya Al-Qur'an ditempelkeun urang mah nuturkeun neuk henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh kana ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat dajangnyana henteu silakan dajangnyana percaya ke Al-Qur'an sebagai kitab Allah percaya dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake tarolah eta mah kudu pengkondisian negara
iya ya nu sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman peremkeun mata anjeun ningali dina nalikan neuleuh awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari peremkeun di mana-mana neuleuh awewe. Kemantak cek Syekh Nawawi tanarate mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab. Nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbanna dikaluhurkeun ka dieu yeuna dikadiekeun cara urang Arab. Nu jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi nama neuleuh. Teh jarak embung-embung nah jadi kieu geus jadi nyana geus teu bisa kadeuleuh beungeut nyanang geus nyanan teu dayang neuleuh batu tak awe ge neuleuh urang haram jadi henteu geus kieu beureum jadi wali urang mah awewe na terbuka urangna dibuka sebel genyeng atuh geus kumaha ada perzinahan ku ari mah di mobil ge gambarna susu sok bogoda kieu. Gua lagi datang ka ngomong isi negara jadi kos kieu ge sakurat teh ya ikula sok naik mobil we dihareup kieu didalekeun we itu ke gambar mobil si kos karar itu heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji nu numpakna Ki Haji belon bareng turun mah ji pana teh gambarna budak anak mah aju atuh anak ge kula ge resep ieu dek kumaha geus puguh di HP Bluetooth geus terus daratang ararasuk informasi luar negeri teh geus pertahanan kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina budak leutik geus zina kolot zina geus puguh kuari mah ka bangsa jarang-darangda atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzinahan deuk kumaha kahareup wallahu a'lam. Akibat liberal teh kos ieu tah henteu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarang tahun 2013 delekeun tahun 2020 kahareupna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam. Ma min zamanin illa ba'dahu syarrun kuari kake beuh taun hareup mah leuwih parah buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV di lah hitam putih krenyek tuh akian mah ngeusan leuna geus beres pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus disetel-setel aman kuari. Wah, distrik masuk desa colokeun segala rupana kalian lisik pemandangan teh bah kamari ieu mah kakarake datang ka nasional doang. Kemudian aya film-film barat ge lah, tapi film-film koboi nu kos karar itu kabelah dieuna luar biasa. Film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh. Reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film. Cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua. Ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus lah orang intina melain eta teh mengetahui tentang dunia perfilman. Cak Gus Dur waduh neraka semua nyahoan Gus Dur tah kabelah dieuna geus eueuh hahalang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleuh blue film siapa teh jauh blue film BF hararese jasa ayo geus sabalaya ku ari mah teh dideuleuh ku budak dideuleuh atuh geus ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah nu kawajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah aing kudu sorangan kana raka camat atuh cak camat mah nya atuh bupati atuh
cak bupati mah nya aing kudu kadara ka sosoranganan. Iya atuh ka gubernur. Cak gubernur ya presiden. Geus bae dihijikeun bae kabeh. Cukup jang tetanggung jawab soal pornografi, soal seks dan lain sebagainya. Jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara. Koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak. Ya kudu nama kos gitu, tapi ternyata kan henteu. Geus kiai mah leupas asal geus ngomong beres. Mentah kula mah ngomong doang ieu mah kula mah. Asal adapun pelaksana mah tah mah kumaha pamarentah. Ngomong doang kula mah. Ieu hukum Islam teh kos kieu, ieu kieu, ieu kos kieu, aturanan mah kudu kos kieu. Ketika henteu atuh sabodohnya anu jadi inohong. Ye, aing mah ngomong geus beres di akhirat. Woi, Haji Uci selamat. Aja cak nu ngaji teh kami ge milu. Ayo geus milu. Bareng urang. Aya malaikat, yang ini jangan nih. Yang ini jangan nih. Emang kenapa? Dia mah ngaji aja tapi ngeredit terus. Jangan. Yang ini juga jangan. Kenapa? Dia pemerintah, dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian, tapi dia tidak pernah mau mengodesikan. Jangan. Mau dikemanain? Ya dibakar dulu sebentar lah. Tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap urang dadah kalurah dadah. Sial ngadahan aing. Sial nyal kain. Urang berangkat mantep. Tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula. Digubiag heula. Nyaos ya gubiag. Ubraq kuari mah teh nyaho ka gubiag. Digubiag mata lamun urang nyokotan heucak pan kaliek-liek ari panen teh di sawah teh eta jadi pinuh kuleutak kemudian di bawah heucak ngaranna tah eta teh supaya bersih digubiag heula. Ya budak wali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional heucak eta. Dibawa ke alam baheula geus teh nyarahoan. Wali mah nyahona HP, BlackBerry, pokokna kotek. Ya Allah, mata hati orang nerawang kadinya mah, di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka. Ndek dikubahakeun awak orang terserah. Ja ieu mah seserahan ya. Faman absara fali nafsi sajelema nu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana. Sanggesta urang iman ka Al-Quranul Karim sebagai mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus. Kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Quran cakuran haram, urang cakuran wajib, urang ngalaksanakeun cakuran sunnah, urang berangkat cakuran terus urang ngaturkeun sesuai jeung aturan Al-Quranul Karim. Ta ieu teh fali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun. Lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deres urang mah lain kafir. Kemudian kafir mah geus sakaligus sama geus. Ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu henteu ieu dilaksanakeun ieu henteu. Nah ieu bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadian jeung kagorenganana. Nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat, teu neuleuh kana ayat, teu neuleuh kana hujjah, buta mata hatena. Faman amiya fa'alaiha silakana madaratna melepetaka kasasaranana jangnyana. Cek Kangjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz. Kaula mah teu bisa ngajagaan raqib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun. Kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir